Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Majelis Pemirsa, Dina dan Arena orang tiasa patpang dari dina acara nutos di atas antos di Jawa Barat, nyaeta hidangan kalawarta Sunda TV yang pastina aktual seger terpercaya. Direncanakan kusim kuring gilaan yang misalnya iya kalawarta Sunda TV. Pemirsa, warta ayeuna teh dongkapna di kota Subang. Nyaeta warga binaan di lapas kelas 2 Subang dibandak kaprigelan dina mikonkeun seni sisingaan. Cenah, eta kaprigelan teh hasil tina latihan di bawah lapas. Salah sahiji budaganana nyaeta pikeun hilang ributan di jero lapas. Sumangga nyanggakeun hidanganana. Lumayan dulu, bidang dina seni sisingaan di Subang, horeng lain wae seniman atau ahli seni tradisional baik. Pangesi lapas kelas 2 Subang oge teu lemah ya, milu bidang dina seni sisingaan. Cara anu dibidangkeun teh anyar-anyar. Harita, warga binaan lapas nu kajiban ke rupa-rupa pasokan hukum teh mintonkeun kabisana dina bidangan sisingaan. Maranehna milu remengkeun yuyu jeung wirahma wadiklah nyungitna tabehan Sunda. Kituna teh bari teu cicing metakeun atraksi dina rupa-rupa. Susi Susilawati kapan Wil Kemenkumham Jawa Barat ngahajar nyaksian eta atraksi warga binaan di Subang teh nyebutkeun ngarasa geus. Jika warga binaan lapas kelas 2 Subang dibandang kamahet dina seni Sunda. Menurutkeun Susi, eta hal teh alus pikeun ninglar ributan di lapas jeung bisa dijadikeun marga gesang ngarakyatkeun hubungan antara petugas lapas jeung warga binaan. Eta hal oge gede manfaatna upama warga binaanana geus kaluar di lapas. Pemirsa, mun sakitu lengkap dihatur dina kalawarta dinten ieu, abdi dilaan di Nusa Dina jeung sadaya tim redaksi kalawarta Sunda TV. Sejak amit pungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoib Sunda.